Subli para wargi ayeuna bagian anu kalima dina jujutan carita Bagong Kajajaden. Sakumaha anu parantos di Bandungan di bagian kaopat hanca poe kamari pedaran Mang Didi kapegat kuanci dina mangsa madarkeun kaayaan alam ti beurang di mumunggang hiji pasir. Di eta mumunggang pasir aya hiji warung anu bogana nyata Nabi Acoy malah keur ngobrol jeung dua pamuda anu keur jarajan nu katelamuh di jeung Ahman teh. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan ku saena. Kanggo ka mitra-mitra nu aya maksad laporan kintunkeun bae serat alo ka ieu studio lo nya. Hatur nuhun kumarupi perhatos mangga. Urang Bandungan lajengna ieu carita anu poe kamari katunda. Kaayaan alam ti beurang di mumunggang hiji pasir. Manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna. Mapaesan alam beurang harita di mumunggang hiji pasir. Breh aya hiji warung aya jelema tiluan. Nu duaan nu keur jarajan dua tangtungan pamuda nu saurang deui awewe nyata tukang warung nu katelah Bi Acoy. Nu harita Bi Acoy keur kukulutus sok ras inget kanu jadi salakina keur nyandu kana udud cenah. Ngan untung ayeuna mah salakina Bi Acoy geus ngurangan kana ududna. Kumaha ayeuna Bi? Ngarokok keneh si emang teh? Ceuk Jang Ahman hiji pamuda bari jeung neuteub ka Bi Acoy anu keur hulang-hulang. Pok atuh Bi Acoy harita. Tok mati ayeuna mah Ujang. Paling oge lamun tas daang jeung jengkol atawa peuteuy. Ari kitu mah sejian waktu deui. Tarang ngapus bae si emang mah. Geus eling meureun Ujang. Nya pantes aya keur kolot mah Bi. Geus meujeuh na ngeureunnan kana ngarokok teh. Tapi ari keur bangsa kuring mah apaan alat pergaulan teh Bi? Bergaul mata kudu ku udur ge bisa Ujang. Nah kumaha contohna Bi? Eta kumaha makena ari udud? Bi Acoy kalah malik nanya. Ieu Bi, umpamana bae urang tepung jeung jelema anu can wawuh. Rek nanya ti heula kagok. Ari henteu teu pugu. Tungtuna mah paheneng-heneng Bi, ngahuleng jiga nu gendeng. Tapi ari aya udud mah buru-buru we. Eta jalma anyar teh tawaran udud. Sanggeus kitu mah babari prung we seri kenalkeun. Mimitina seri tanyakeun lemur, pagawean, niat jeung tujuan, terus kadangaran. Lila kulila wawuh we. Tah kitu Bi. Ceuk Jang Ahman. Bari jeung neuteub ka Bi Acoy harita. Kono sajian oge bisa tuh Ujang teu kudu ku udud. Cik terangkeun contona tuh Bi. Mawacau Ambon lobana sasikat lamun tepung jeung wacan wawuh buru-buru tawaran cau. Pan itu teh ngomong berenang lamun daek nyebut nuhun bari jeung nyokot. Mun embungeun bakal nampi ku omongan anu hade. Tah sanggeus kitu mah apan babari. Tinggal nuluykeun, tanya tujuanana, tanya asalna, tanya pagaweanana. Geus kitu mah prung we wawuh. Non hesena. Eta mah si Ujang kalak kaseuri atuh ridu Bi. Ari kudu nyakuan cau sasikat mah Bi. Jeung teu pantes we deui komo lamun pareng dina bus kota atawa di bioskop piraku kudu nawarkeun cau onaman. Ai si Bibi. Ceuk Jang Ahman kalah cecengiran. Ai baturna nu katelah Jang Muhdi oge ngabarakatak harita teh. Nya ulah cau bae atuh Ujang. Naon bae anu sakira beunang dipake alat pergaulan. Mawa jeruk sakilo sugan atawa mawa salak atawa mawa naon we. Ari keukeuh kudu ku jalan kitu mah. Da cek pamikir Bibi mah Ujang. Ku ucap anu hade tingkah laku anu sopan handap asor jeung hade kasasama bisa bergaul. Najan teu make udud oge Ujang. Geus Bi lah geus taluk lah pek we kumaha Bibi eta mah pokona mah kuring mah keur resep udud titik. Nya kajon atuh ada kamarana teh Ujang. Teuing atuh Bi lah da Kang Muhdi nu ngajak teh. Ceuk Ahman harita bari jeung ngareret ka Muhdi baturna.
Nu harita keur melenyun udud we bangun anu nikmah. Pok atuh bi acuy harita. Anak ka mana Jang Muhdi? Arek ulin bi ka Cibaliung. Bejana peuting tadi menang bagong. Cenah kitu oge kudu mah resep kadukeun jeung anjing lah bagong teh. Jeung deui aya beja anu rada aneh. Majarkeun teh bagong nalineuk jeung ngarti cenah kana omongan jelema. Piraku Ujang? Ke heula. Tah kulantaran kitu bi rek dibutikeun ayeuna ku kuring naha bener atawa henteu. Kitu tah. Ceuk Jang Muhdi. Atuh mendingan jenghok bi acuy harita. Pok tumanya deui. Nah nyaan atuh Ujang. Eta si bibi heueuh can yakin bi. Matak rek ditempo oge hayang jelas, hayang jentre, nah nyaan atawa bohong. Lain Ujang. Lain kumaha bi? Bibi mah jadi curiga lantaran tadi teh aya beja yen Mang Satum teu balik-balik cenah pamajikanana nanyakeun ka tetanggana. Tapi eueuh nu nyahoon cenah Ujang. Naon hubunganana bagong jeung Mang Satum bibi? Eta Jang Muhdi piraku can ngadenge apaan bejana mah munjung ka bagong. Malahan mah peuting mangkukna diboro ku ronda. Bagong teh badag pisan Ujang goblosna teh ka kolong imah Mang Satum. Dinya ngaleungit alias ngiles teu kapangih doi. Alah. Nak nyata teh bi? Ai si Ujang. Alah, nya bener ketan di euy. Tadi aya nu ngawangkong teh tukang seeng anu ti Cipolong teh ngomongkeun atawa ngadongengkeun manggihan begu jungkung. Waktu manehna meuting di gaduh rona. Ceuk Ahman daria pisan. Nah, da kuring macan ngadenge beja kitu euy man. Buah heueuh nya. Nya meureunna Ujang nyegik nu kitu teh amit-amit jabang bayi. Teu nyana di urang aya nu kasasar lampah kitu make jeung daek wawanohan jeung bedoel. Ceuk bi acuy bari jeung ngabrigidikeun awakna. Naon ngaranna teh bi? Nyegik kada Ujang. Nah teh nyegok nya bi nya. Apaan geus nyegik eta teh? Nya moal nya rek ditambahan ku nyegok onaman. Mun kitu mah bakal ahana nyeguk meureunna euy. Nyeuh Jang geus. Mun nyaan aya bagong lineuk di Cibaliung, bibi bejaannya mana sina nempo ka ditu hayang sidik. Mangga asal aya ongkosna we bi. Nya lah tek bae caudaang tah teh kudu mayar. Sip. Hiji deui ah. Kadewek atuh nyokot hiji deui. Balawak kumuh dihuapkeun. Atuh Jang Ahman sirikeun kop manehna oge nyokot hiji. Nya anu saterus mah. Jebul teh aya anu datang hiji tantungan kolot. Ngogencang asupan bus ka warung si Ibi. Renghap terus ngusap beungeut anu renung ku kesan. Gek diuh kina bangku bari jeung Pok harita. Bunten Ujang Nyai. Abah ngiring ngaso yeuh. Horeng si mana horeng Abah Oban. Nu harita teh geus tepi ka lebah dinya. Deuk muruk ka lembur Cilengsar teh. Mangalini atuh Abah. Dalalaga bade angkat ka mana atuh Abah teh? Biasa we Nyai. Abah mah da pura ngider. Nyarek ngider we bari jeung nyangan milik. Sugan pareng ceken ti aya bagja ti Pangeran. Dagang nyungcung Abah teh Nyai. Ceuk Bah Oban bari jeung nunjuk kana daganganana. Oh, icanan asupan Abah teh. Nya. Kabeneran kuring oge butuh atuh cik ningalian Abah. Bi acuy atoheun pisan. Lantaran mehna geus lila ti meuli aseupan. Mangga sok pilih. Bah Oban atoheun pisan. Terus eta aseupan teh di udara talina. Terus dipilihan ku bi acuy dinangna dineng misahkeun dua nu kawilang alus ceuk manehna. Creng dibayar. Saterusna Abah Oban milu reureuh di dinya. Bari jeung ngobrol ngalir ngidul. Akhirna jadi nyaho. Yen Jang Ahman jeung Jang Muhdi deuk muruk ka Cibaliung deuk lalajo ngadu bagong jeung anjing. Bah Oban penasaran bet hayang ngilu deui. Mun Abah ngilu Jang, meunjang ajawa Mangga Abah. Sakantenan bari jeung dagang asupan geura ngarah laku dagang anu nyungcung mah.
cek Jang Ahman beri cekekek seri bangun nikmat. Teuing kumaha. Bah Oban teh bet hayangeun pisan lalajo ngadu bagong jeung anjing. Brawe milu indit jeung Jang Ahman katut Jang Muhdi. Lempangna Bah Oban mah pandiri bari jeung no gencang asipan. Keur mayarna geus boga, da cikeneh payu 2 siki asipanana teh. Urang jojo ringkesna ieu carita. Lila di jalan teh kacatur jog anu tiluan teh ka tempat pengaduan bagong jeung anjing. Arepek teh nyawe geus loba jalma. Malah anjing menikeun karage di dinya rek ngadu bagong jeung anjing. Aduh, geuning lobaan wala jogenya. Resep yo. Cek Abah Oban harita berjeng sasalenek atuh hayang pangharipna. Atuh batur ku kulutus. Sabab Abah Oban mah hararidu ku babawaan. Tunahol asepan teh atuh Abah. Na arek milu monyong kawas bagong. Eta rancatan kana irung batur teu kinten-kinten. Cek hiji lalaki bari jeung Noel kana pepeuteyan Bah Oban. Ah, jamalila Abah mah. Geus nyempo mah geus we. Dume eta rada aneh bejana euy. Bagong na bet bisa ngomong. Cek Bah Oban salah harti harita. Da beja nusanya nama eta bagong teh ngarti kana omongan jelema, lain bisa ngomong cara manusia. Atuh nu aya gigireun Abah Oban mah nyarengi harita teh. Tok eta laki ngomong deui. Heuh, dalaras Abah. Ieu mah bagongna ge tiasa nyarios. Malihan mah tiasa seuri sagarupi nu matak eta asupan jauhkeun. Bisi digumujengkeun ku sakadang bedul. Nah, teh sok ngabodor haseum kitu Jang ah. Kales kering ka kolot wae. Bah Oban raketak bae. Terus mundur deui da nyaan raridu bari jeung mamawa dagangan mah. Nya atuh sanggeus kanu lega terus mehapekeun dagangan ka patugas anu ngajaga lawang karcis. Bah Oban leumpang deui ka deukeut pageran alias gede. Da hayang sidik pisan cenah. Sadengkeun Jang Ahman jeung Muhdi mah teuing ka mana ti kanyahoan leosna. Anjing manting menikeun karage. Manusa-manusa nu lajo beuki noye pasedak-sedak pada hayang di hari. Lat entaran geus sumebar beja. Yen bagongna aneh bisa ngarti kana omong jalma. Sarta gede pisan deui. Nu matak teu aneh. Lamun seug nu lajo menikeun kamerul daratan ti unggal madhab. Goya kumaha bidieu nya cabagu teu Jang. Bah Oban haritak tumanya kahiji budak ngora nangtung hareupeunana. Engke mun bagongna geus kaluar. Ye, neta teh. Ujang mah kumaha sok cara puguh. Nek puguh kumaha da kuring oge teu nyaho atuh Abah. Eta budak. Tenang-tenang ngomongna teh kawas ngomong jeung babaturanana. Ayo bagongnya monyong atawa henteu Jang. Henteu Bah, demes cara Abah. Goblok sia. Cek si Abah amekeun. Budak ngaleos tayohna bae sieun ku Abah Oban meureun bisa dicarekan deui. Ari Bah Oban maju salengkah, da budak anu dieu indit. Atuh beuki deukeut we kana eta gede. Malahan mah bisa muntang. Pokona mah haluasa we lajo teh. Namun bagong geus bijil teh bakal kapenyo sagala rupana.
Akhirnya tepi kena mangsan. Bagong dibijilkeun tina kurumung, lo bijil sapotong celina rancung. Ger anu lajo teh surak. Anjing nu aya luareun pager meunikeun karagi gandeng pisan. Lep Bagong teh ngalap deui ka jero. Atuh nu lajo beuki ngaguruh asa ka indit. Bagong sieuneun embungeun ngadenge ari surak mah. Gero aya anu ngagorowok kawas ka jalma bae. Bijil jalo, boro-boro ieu panganten. Nah, dagoan, bijil, jalo bijil. Kitu ceuk nu lajo, teuing saha ngaranna mah. Atuh nu lajo beuki tarik surakna. Muni ayeuh-ayeuhan mata katorekan ceulik. Akhirna torojol Bagong teh bijil tina kurumbungna. Belecet ka tungtung pageran. Terus muter harita teh kawas nu neangan lawang. Jigana bae hayang leupas tina pageran. Ger anu lajo teh surak. Mulikeun ka ayeuh-ayeuhan pisan. Sadangkeun anjing rageg matak gandeng. Aya nu manting berijeng babelenyengan, hayang ka jero deui teu bisa. Da loba jalma jeung pageran jangkung. Anjingna asupkeun oi. Ceuk salah saurang pangurus mere isyarat ka baturna. Giriwil anjing tablo dijingjing ku salah saurang sok diasupkeun ka jero pageran ti luhur. Da tigigir mah teu make lawar. Gubrag eta anjing teh ka jero pageran. Ger anu lajo surak mulikeun ka ayeuh-ayeuhan. Jegug-jegug eta anjing ngagogog. Terus nyampurkeun ka sakadang Bagong. Barang geus deukeut anjing teh aneh bet ngabalieur micen beungeut. Terus mundur. Buntutna ngawat Bagong susuntun celina utek-utekan. Gejlik anjing ditambah serenteng nyampurkeun kana Bagong jiga nu heueuh. Berjeng manting gandeng pisan. Barang geus deukeut palengos purungkut eta anjing teh murungkut berjeng buntut ngawat. Mimitina nyangigir dilakui lamah mengpeos we eueuh ka era. Atuh ger anu lajo teh surak berjeng moyo ka eta anjing anu bodas buntut. Nyapuguh we nu era namah nu boga eta anjing. Asa diwiwirang ku sakadang anjing. Terus nyarekan lak-lak dasar ka anjing, malah anjing lagi dibabetan ger lajo surak jeung sisirian. Sedangkeun sakadang Bagong, matana teh rutret kanu lajo, meniti sirikna dipapai saurang-saurang. Sanggeus kitu lempang eta Bagong teh mapai sisi pageran atawa gedeg. Terus muter nepikeun katung tepung gelang. Najan disurakan jeung dihoyah-hoyah gulung lalajo. Teu dipalire Bagong tongoy we ku kurlingan. Ari go ka hareupeun Bah Oban. Bagong teh ngahunteg. Matana teh mureleng we ka Abah Oban. Jadi Bagong utek-utekan buntutna kupat kepot. Malah akhirna mah susuntun cengkap, tungkul tangga, tungkul jeung tangga. Nempok gelagat kitu. Panitia ngadu Bagong ngarasa keueung. Sok sieun Bagongna kabur lantaran lamun Bagong geus ungked-ungkedan tungkul tangga. Kawas-kawas rek kabur nobros eta pageran atawa gede. Hei. Montong ngajar dogo itu oi. Bawa tali jeung gedeg tah. Tuh halangan behwetan bisi Bagong kabur. Kitu ceuk salah saurang. Atuh anu sejen oge buru-buru mawa tali parantingeran. Jeung gedeg paranti ngagiringkeun Bagong. Ari malimna juru turun ka jero eta pageran. Nu lajo rada gempeur komo nini-nini mah melikeun karawah riwih ceuri. Cana naon geus pahibut. Barudak paburisa talumpatan. Utamana mah duleukeut kana Bagong teh malah Bah Oban oge reuasin. Lantaran eta Bagong panonna melong bae ka manehna. Atuh Abah Oban jadi samar polah. Gancang Bah Oban mundur muru kana dagangan. Dipentak kanu dititipan tali leos Bah Oban indit tinggalkeun eta tempat.
Sieun teuing nya aya begu kitu patut. Sugan teh heueuh bisa ngabangus. Horen teh begu bedul we geuning. Cek Bah Oban ku kulutu sorangan. Nah atuh karek oge kira-kira 10 meter Bah Oban lempang. Dieur aya anu ribut pating jerit pating kocak. Nurumpat baburisa anu naik pating terekel. Naon sababna? Lantaran eta gedeg alias pageran ngaborobot ditubruk ku sakadang bagong. Brah gedeg teh bedah cilung eta bagong sakitu badagna teh leupas. Sabrut tubruk kanu ngaliun, buriak bubar. Jama-jama pating kocak dengek awe pating jerewet. Sieun ku bagong kabur. Awas ta bagong kabur ta. Awas ta bagong ta. Awas. Awas ta bagong heuy. Awas ta bagong ta. Awas. Awas ta. Nya Gusti Agung ya bagong kabur. Abah, eta bagong kadinya Abah. Awas bagong. Jang Ahman gogorowokan ngabejaan ka Bah Oban anu keur jongjong lempang. Ari bagong muruk kadinya kawas anu ngahaja ngudag-ngudag ka Bah Oban. Gebeg si Abah reuas, terus ngalieu ka tukang bre heueuh we aya bagong nyurungtul ka manehna. Lenyap hate Bah Oban reuas, blower aseupan dipiceun. Buretek lumpat muruk ka tangka jambe. Ya, Cium Bah Oban ngagajeng luncat. Rangsod glosor ka handap. Rangsod deui glosor ka handap. Dadak panas kaparut ku tangkal. Leungeunna cangkeul bitisna karasa nyeri. aya cilaka aing diudag begu. Aduh, yuyun. Ya Abah yudag bagong. Bah Oban terus usaha satekah polah. Hayang naik ka tangka jambe, da eueuh piliheun deui anu sejen mah jarauh atawa anggan. Rangson, si Abah teh ngarangkek ti buburanjat. Tapi teu kuat luhur soloso deui ka handap. Tungtuna blek bujur Bah Oban teh kana taneuh. Jiga nu ngompol we bujur buruput hitut beungeut pias jeung sepa. Segrok burobas. Bagong geus tepi ka lebah dinya. Di kajauhan kadenge jama-jama pating jerit mangeruaskeun ka Bah Oban anu disonto ku eta bagong. Robek, dorong. Bah Oban gagaruan menta tulung nangkep tangka jambe puhuna. Gigireunana aya bagong cumagu bangusna noelan kana bujur Bah Oban. Ayah. Anu ngrempokeun peting kocak dengek. Anu deuk nulungan asa-asa desieun malikan ka manehna eta bagong teh. Tungtuna mah pating jorowok ditah lumpat ka Bah Oban. Padahal Bah Oban geus teu walakaya. Kasimak manten ku eta bagong. Beungeut sepak panon buria buncelik awak ngadeg-deg kawas nu kabulusan. Rangson. Bah Oban hayang naik maksudna mah. Tapi sakadang bujur anger wae atuh dina taneuh. Tangka jambe ditatangkep lebah puhuna. Tungtungna mah Abah Oban pasrah sumrah pok harita. Ayo, aja sakajang bagong begu celeng. Ari heueuh mah beuki daging liat jeung tulang taleng ceas. Kope teureui buleud-buleud ku maneh. Ulah rek disesakeun, buuk salamar get disatetes ambekan sadami prak. Masrahkeun. Kami mah rumasa geus teu bisa walakaya pasrah ka sia bagong. Kitu cek Abah Oban. Terus ngabebengkang nangkarak barejeng panon peureum.
nunenjokeun ti kajauhan patinggalannya hatena. Yang kana Abah Oban teh geus maot disontrol Bagong. Padahal Bagong mah teu kuat kieu. Malahan mah aneh pisan. Eta Bagong teh jigan wawuheun ka Abah Oban. Barang nenjo Abah Oban aunang karak bengkang sakadang Bagong cengkat talaunan. Terus susuntun kana angen Abah Oban. Sanggis kitu leos we indit. Atuh puguh jalma-jalma nu aya di dinya teh beuki reuwas. Gerok saurang merek komando. Oi, batur-batur. Nah anu cilaka di antep wae hayu tulungan Bagong edan urang podaran ku saya. Siap. Hayo udang oi. Udang. Kabeh pating gerero jeung nya tujuan. Atuh top atuh harita. Kada pakarang sebedogna satumbangna. Malahan mah aya anu mamoal gegeni sagarupa. Dul atuh arek moro Bagong. Munikeun kang ngaleut ngabandalut nyumbat-nyumbatnya tang pinang kalia sireum dina batu, lalumpat paheula-heula. Ayeuna mah sumangetna kahudangkeun. Pedah eta Abah Oban geus ngalungsar tanpa daya. Kakaler oi, kakaler toh. Sakadang Bagong jiga ngarti. Nenyon duduk morok ka manehna ngebletet tarik dumpatna muru kana suning. Keur diborong ku puluhan jalma. Lain urang Cibaliung bae, sakur anu sekawilang jagjag mah milu moro. Kaasup atuh Jang Ahman jeung Musli. Jang Ahman jeung Jang Muhli mah milu moro lalumpatan ngadegetan ka Abah Oban. Sanggeus tepi terus Abah Oban teh diparayan jiga kadulurna bae, terus dibawa kanu aman, goledag digolerkeun dina emper warung. Rob dironom kunulungan. Dipapantes ku sarea, beuteung Abah Oban teh kabayangkeun geus budal badil we ku si Hung Bagong. Ari pek teh ukur bared tapak ngagolosor tina tangka jam we wungkul. Ya kunanaon eta jelema teh Ujang? Ceuk hiji aki-aki bari jeunempo. Hah, henteu ki dah hirup keneh geuning. Sarta awakna teu kunaon ukur bared meusan, lebah dadana kitu ge. Ceuk hiji lalaki nu tadi mangku Abah Oban. Nuhun teh kunanaon mah panyanna teh cilaka gede eta mah. Cilaka leutik teu kudu rowas. Tapi kapiuhan ki kumaha nulunganana nya? Cik urang rampak waki. Eta aki-aki seleuneu ngadeukeutan. Gap ngarampak tarang Abah Oban terus ngusap beungeutna bari jeung dijampean. Teu lila kulisik Abah Oban lilir. Kurejat hudang bangun anu leuwas. Ayah. Mana asupan Abah? Ceuk Abah Oban bari jeung uyup ayap neangan asupan. Atuh anu araya dirinya nyeungsirikeun pating sarenge. Pok salah saurang hari tengah jawab. Aya asupan mah Bah. Tuh di bumi Bapak RT. Di ampihan, dibisain nu maling. Geura damang we Abah. Ulah seueur teh nu diemutan. Ja. Abah mah teh kunanyaon eueuh. Manya begu gelot teh Ujang. Kabur Abah. Keur diboro ku jalma rea. Ai Abah hidup keneh ieu teh. Nah make naros kitu Abah. Pugu Abah teh Jang. Mun geus asa dicabut nyawa euy. Bakat ku sieun ku hutan kitu nya ai kasih mah begu. Meni wer hitut-dut kiih. Tibalik atuh Abah wer kiih dut hitut meureunnan. Nya heuh kitu maksud teh. Nya kumaha cek Abah tadi Jang. Tibalik Abah mah. Hampura we nu keur kaweur mah adatna balikeun ku Ujangnya. Aya penting sarenge. Sarerea lugina hatena aya nempo Abah Oban teh kunanaon mah. Najan heueuh teu wawuh oge ka Abah Oban da teu burung mika melang. Kawantu kapapadaning manusa. Nyun kasadayanya anu berapati kerasa nulungan ka Abah. Ayeuna Abah saja amit jabat teh keur dagang aseupan keur usaha nyangan pamupah jiwa. Meureunan anak jeung pamajikan Abah ngarep-ngarep we. Nyangkanya mah aseupan teh geus laku we meureun ayeuna kala ka disantok si Monyong. Eta sarua Monyong nya meureun jeung aseupan.
Nyatos kiat abah. Kade bilih di jalan aya nu megat. Oh kuat yang da teu kuna naon geuning. Sugane di jalan teu aya naon. Sing salamet sing tepi ka tujuh nyajangnya. Amin 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 amin. Kade bah di jalan teh sok aya nu menang nu teu menang ditanya. Nya bener eta teh. Nya muhun abah. Apan tangka jame oge teu menang ditanya. Nah eta teh menang kitu. Sugan teh sabangsaning kunti jeung Riwa. Keun bae nu kitu mah. Da teu sieun sekali deui permios ka sadayana nya. Mangga. Nya atuh sanggeus kitu mah Abah Oban narima deui daganganana. Leos indit dek ngajugjug ka lembur Cilengsar. Da anu dituju oge ka dinya deuk nepungan sobat heubeulna. Sugan bisa merek bong-bolongan tina sunga kahirupan anu ruwet. Bah Oban lumampah rada rumanggieun. Hatena ruas keneh urut tadi dibobori ku sakadang bago. Tapi regreg jeung ngarasa gede hate ayeuna mah. Deugening urang Cibaliung masa kitu belana ka manehna teh. Daraek nulungan kanu cilaka anu sakitu nyaraahna ka Bah Oban. Lalampahan Abah Oban parat jalan desa leok mengko ka jalan satapak. Ngahaja motong jalan ngarah rada deukeut cenah. Jeung na deui hayang buru-buru tepi. Da poe geus maju kaburit. Rarambu leuweung niuhan jalan. Atuh teu panas teuing harita teh. Bah Oban leumpang sorangan we berjengo gencang aseupan. Tungkul kawas anu sieun ti Tajong. Lamunan mah kumalayang kanu lain-lain. Rada baluas keneh urut tadi jeung heran deh. Kula lampahan sakadang bagong. Ari ti kajauhan kawas anu heueuh ambek hayang ngaluluh. Nah ari geus deukeut bet teu nanaon. Heran aing. Nya bagong bangsa naon aing nu kitu? Banyana teh harek guhira ka aing. Aing beuti ukur nyieunna nya wungkul. Ngabibira ka aing nepikeun kawer-weran kiih. Era we aing calana basuh ni kakareunang. Ceuk Abah Oban lumampah bari jeung ngomong sorangan. Terus ngaragap calana anu memang baseuh. Barang keur jongjon leumpang. Uyuh, gurubas, jeleng aya anu luncat harita teh. Atuh Bah Oban ruwaseun pisan nepikeun ka sepa beungeutna. Bah Oban ngajenghok malahan matepikeun ka mundur salengkah. Ari breh bagong badag ngajungkiring. Nyang hareupan ka Abah Oban bari jeung ceulina utek-utekan matana molotot. Atuh pugu Abah Oban teh mending ngayak-yak bakat busieun. Geus teu bisa ngejat da kapiheulaan babar. Eleh simak ku sakadang bagong. Brek Bah Oban deku. Leungeun ngadeg-deg gadon roktok kawas anu kabulusan. Bagong sasagrok jeung haheho. Terus ngadeuketan ka Abah Oban. Puguh he si Abah teh beuki soak. Reupeurem embung nempo sihung anu sareukeut. Hoream nempo beuteungna anu disuruduk bagong. Malah lila-kulila mah bluk si Abah nangkuban. Ti papareket mengpeunan beungeut berjeung ngarep-ngarep anu rek nyiksa. Eta bagong disada. Geduk kana cangkeng Bah Oban aya nu noelan. Bah Oban menikeun ka ngalenyap. Geus asa gep digegel eta bagong. Asa bersihungna kana beuteug. Tapi teu geradak. Kalakah nyuntudan kana bujur. Bakat kusieun nepikeun ka rempodan. Dut si Abah hitut wer kiih. Bagong ngoreleng ka gigir segrok disada sabaraha kali. Bah Oban teu cengkat-cengkat. Kalah sasambat dina hatena ka Ambu Yuyun anu jadi pamajikanana anu mangkuk di lembur. Ambu, cilaka aing dulu. Ieu Abah dipegat di bedul. Ampun kaya kieu maju terus ihakan bagong aing. Hampura Ambu kini Abah moal bisa papanggih deui jeung maneh tepi ka poe ieu jigana umur Abah. Kan yaya teuing sakadang begu.
Kitu cek Abah Oban. Barejeng mungpun tipe pereket. Bujurna rerencodan. Muni asagep we aya nu ngegel. Tapi anger we ti tadi kitu. Tungtung nak Bah Oban penasaran. Jo ngeceng kata launan ari breh ti aya naon. Sakadang Bagong nu tadi megatan jalan teges ngaleos ini teuing kamaleosna. Aduh. Geus eueuh si badul teh yo. Hanas aing mending ngajepong sieun ku sia. Ku aya we gangguan teh. Cek Abah Oban terus nangtung berjeng babatak. Karasa bujurna gogoyobod direret Bah Oban gogodeg. Coba omong kop kana dagangan gedi glempang deui gagancangan. Bah Oban yangan pancuran atau wawahangan deuk kumbah heula cenah. Kabeneran atuh delengkom aya susukan leutik. Carina herang mending ngagenyas. Atuh gebrus we Abah Oban bebersih heula. Calana dipeuretan teuing kunaon. Nya sanggeus kitu mah lempang deui ngajugjug ka lemur Cilengsar. Mangsa alam khususna perang poe geus tunggang gunung. Panasna geus ngurangan, manuk recet keneh di sarada. Tonggeret mah komo beger pisan patembalan jeung bata pada baturna. Awor jeung daun awi anu pating krosak pating karesek katebak ku angin gunung. Kasugri para wargi, tumali wanci nyapih alatan mangsa misah. Cag ieu carita urang tunda heula insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu kagenepna. Sim kuring nu mancen gaul ieu carita Mang Dedi. Nah haturkeun nuhun kumarupi perhatosanana. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.